Naon anu terjadi ke diri orang apa aya di luar gerak Allah malah anu terjadi ke diri orang teh keluar tidak kudrat iradat Allah aya anu keluar ti kudrat iradat Allah malah aya ulah kahayang orang kudu kahayang kudrat iradat Allah ketika orang salat ya Allah ya Rabb, perintah Allah ulah kahayang urang geus kulantaran asa perintah Allah sesuaikeun jeung perintah Allah cara wuduna kumaha berangkatlah ke masjid deka Allah, cak Allah emang sia deka Allah, deka aing emang aing aya di masjid lain Gusti merentah. Kita berjamaah. Ketika orang takbir teh karasa diperintah ku Allah. Allahu akbar lain ka aing nafsu. Urang maca Fatihah ieu atas perintah Allah, iradat Allah. Kebal ternyata sesuai jeung kudrat iradat Allah. Urang seakan-akan teh dibawa ku iradat Allah ka mana bae. Keluar tina nafsu urang wali ngaranna